hiji waktu. Iya ari masyito eta tamsyutu nyisir saha masyito binta Fir'auna kana anak istrina Fir'aun. Id sakoto ujug-ujug jatuh dan bahasa Sundana kepluk lagrag ujug-ujug lagrag naon al mustu sisirna fakolat mangka ngadawuh saha masyito Bismillahi kalawan asmana Allah. Bismillahi kalawan asmana Allah. Ta'isa rugi saha Fir'aunu Fir'aun. Faqalat mangka ngucap saha ibnatu Fir'auna anak istrina Fir'aun atau putrina Fir'aun au laki naha eta pikeun anjeun Rabbun ari pangeran Rabbun ari pangeran ghairu abi anu saliyana bapa kuring. Faqalat mangka ngucap saha masyito na'am muhun. Qalat ngadawu saha ibnatu Fir'aun afa ukhbiru naha mere kabar kuring naha mere kabar kuring bidzalika kalawan itu Rabbun ghairu abi bidzalika kalawan Rabbun bi ghairu abi ka bapa kuring. Qalat ngucap saha masyita nah muhun mangga fa'ahbarathu mangka ngabaran saha ibnatu Fir'aun ka Fir'aun mangka ngabaran saha ibnatu Fir'aun ka Fir'aun. Fada'aha mangka nyauran saha Fir'aun ka masyito. Faqala mangka ngucap saha Fir'aun aulaki nah eta tetepikeun anjeun istri nah eta tetepikeun anjeun istri Rabbun ari pangeran ghairu abi ghairi anu saliyana kuring ghairi anu saliyana kuring. Qalat ngadawu saha masyito nah muhun Rabbi ari pangeran kuring wa rabbaka jeung pangeran anjeun eta Allahu Gusti Allah. Wa kana jeung aya eta lil mar'ati pikeun hiji istri atau masyito teh saha ibnani dua anak wa zaujun jeung suami jeung caroge. Fa arsala mangka ngutus saha Fir'aun ilaihim ka itu masyito jeung ibnani wa zaujun ilaihim ka itu masyito ibnani jeung zaujun atawa masyito jeung keluarga. Farawada tuluy ngarayu saha Fir'aun almar'ata ka eta istrinya istri anu nyisiran rambutna putrina Fir'aun
wa zaujaha jeung suamina mar'ah ayyarji'a kana yen tabalik saha mar'ah wa zaujaha kana yen tabalik saha mar'ah wa zaujaha an dinihima tina agamana itu mar'ah wa zaujaha fa abaya mangka nyegah atau alim saha mar'ah wa zaujaha faqala mangka ngucap sa Fir'aun inni sanyana kuring eta qatilukuma jalmi anu bakal ngabunuh anjeun duaan eta qatilukuma bakal ngabunuh anjeun duaan qala ngucap saha masyito ihsanan ngadamel kasayan anjeun kalawan kasayan nyaan. Jadi ngabuang fi'il amrna ihsanan ngadamel kasayan anjeun kalawan ngadamel kasayan anjeun mingkati anjeun ilaina ka abdi sadaya in kotal tanah lamun ngabunuh anjeun ka abdi sadaya lamun ngabunuh anjeun ka abdi sadaya anta ja'alana kana yen ta ngajadikeun anjeun ka abdi sadaya kana yen ta ngajadikeun anjeun ka abdi sadaya fi baitin di bumi wahidin an wiji fatad tuluy ngubur anjeun ka abdi sadaya fihi dina baitin wahid jami'an halna sakabehna qala ngadawu sa Fir'aun zaka ari ieu pagawean eta laka pikeun anjeun eta laki pikeun anjeun bimaliki kalawan harta anjeun alaina luhureun abdi sadaya bil haqqi kala minal haqqi tina perkara bener fa amaro mangka parentah saha Fir'aun bibikrotin kalawan nyandak kendi kekenceng mubadag min nuhasin tina tembaga fakukmiyat mangka dipanaskeun naon bakro summa amaro tuluy parentah saha Fir'aun biha kalawan itu masyito litul kia supaya nyemplung saha masyito nyemplungkeun sorangan saha masyito fiha dina itu bakro hiya tegesna masyito wa auladuha jeung pirang-pirang anakna masyito fa'alqau eta teh hiya teh berarti isim dhamir tina tulkiya wa auladuha mudofna kana hiya kana fa'il lamun ngamudofkeun isim dhamir jeung isim dhamir maka kudu dipisah ku dhamir mungfasil namanya hiya teh fa'al kau mangka menjatuhkan atau nyemplungkeun sorangan saha masyito wa auladuha
Fa'al kau mangka nyemplungkeun nyali rasa masyita wa uladuha wahidan kalawan hiji hatta balagau sehingga dugi saha masyita jeung keluargana asgoro leres asgoro rodiin karena pangletik-letikna budak anu nyusuan fihim di itu masyito jeung keluargana. Faqala mangka ngucap saha asgoro rodi ya ummah duh ibu kuring ti'i ya ummah duh ibu kuring ti'i ancruk anjeun wala tataqo asi jeung teu kenging mundur anjeun fa innaki mangka sanyana anjeun ela eta alal haqqi luhureun perkara anu bener fa'al qaya tuluy nyemplungkeun nyalira saha masyito hiya masyito wa auladuha jeung pirang-pirang anakna masyito. Qala ngadawu Saharawi wa takallama jeung nyarios fil mahdi dina aisan dina pangkuan saha arbaatun bayi opat ari arba'ah eta sigharu hada budak leutikna ieu Siti Masyito sigharu hada budak leutikna ieu Masyito wa syahidu Yusufa jeung bayi anu nyaksian Nabi Yusuf wa sahibu Jurejin jeung bayi anu nyaksian Jurej wa Isa bin Maryam jeung bayina Isa ibni Maryam jeung bayina Isa bin Maryam. Summa ata tuluy datang sa Kanjeng Nabi ala qaumin luhureun hiji kaum taraddoho anu remuk naon ruusuhum pirang-pirang sirahna itu kaum turdihu atau tardohu remuk naon ruusuhum jadi fi'il mudhari wae kullama radhafat dina samangsana remuk naon ruusuhum ada mangka balik naon ruusuhum adat mangka balik nangusum kama kanat seperti tingkah maujuna itu ruhusuhum wala yaftaru jeung henteu liran-liren tawan teu putus-putus anhum ti itu kaum min dalika tina itu tardohu ruhusuhum min dalika tina itu tardahu ruhusuhum naon syai'un hiji perkara faqala mangka ngadawu saha Kanjeng Nabi ya Jibril wahai Jibril man eta saha haulai ari itu kaum
Qala ada usaha Jibril, haulai hari itu kaum eta alladzina jalmi tatasaqalu anu ngaberat-beratkeun atawa anu berat naon ruusuhum pirang-pirang sirahna alladzin anis sholati tina sholat al maktubati anu dipardukeun. Summa ata tuluy datang sa Kanjeng Nabi ala qaumin luhurun hiji kaum ala akbalihim eta tetep luhurun harepna atawa pirang-pirang kubulna itu kaum eta luhurun harepna atawa pirang-pirang kubulna itu kaum riqaun ari pirang-pirang mata panah wa ala adbarihim jeung eta luhureun pengkerna atau duburna itu kaum riqaun ari anak panah yasrohuna anu nyisiran sa kaum kama tasrahu seperti menangnya nyisiran saha al-ibilu naon al-ibilu onta wal gonamu jeung domba embe wa yakuluna jeung ngadahar saha itu kaum abdori akana kai anu aya cucukan tangkal anu aya cucukan wazakuma jeung kayu zakum waradu fajahannama jeung bara apina neraka jahanam wa hijarataha jeung batuna jahanam faqala mangka ngadawu saha Kanjeng Nabi man eta saha haulai hari itu kaum ya Jibril hai Jibril qala ngadawu saha Kanjeng Nabi haulai hari itu kaum eta alladzina jalmi la yuduna anu henteu ngadatangan saha alladzin atau henteu mere teu ngalaksanakeun saha alladzina shadaqati amwalihim kana pirang-pirang sedekahna hartana alladzina wa ma dhalamahum jeung henteu nganiaya ka itu kaum saha Allahu Gusti Allah syai'an kana perkara anu sakedik nah, jadi catatkeun kayaknya perjalanan Nabi Muhammad anu kamari yang kemarin diceritakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad berjalan dalam Isra Mi'raj, dia mencium bau wangi. Akhirnya malahan Nabi Muhammad bertanya, ini wanginya siapa ya Jibril? Ini adalah wanginya Siti Masyitoh. Masyitoh itu siapa? Masyitoh itu perempuan yang menyisiri, nyisiran rambutna putrina Raja Firaun. Kenapa wangi? Padahal dia membantu putri Raja Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Ternyata kenapa asal usulnya Masyitoh itu wangi? Bainama dia tamsyudu binta Firaun. Ketika dia sedang menyisiri rambut putri Raja Firaun, sisirnya jatuh menyebut nama Allah. Dan dia berbicara Ta'isa Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang rugi.
Berarti perempuan yang menyisiri rambut putrinya Raja Fir'aun itu adalah seorang muslim yang beriman kepada Allah. Akhirnya anaknya Raja Fir'aun heran, bertanya, Pakola, Aulaki Rabbun ghairu abi, apakah kamu mempunyai Tuhan selain bapakku? Karena putri Raja Fir'aun tahu bahwasanya Raja Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Bibi punya Tuhan selain bapak saya? Oh, dijawab punya. Bahkan Tuhan saya adalah Tuhan bapak kamu juga. Oh, cek, bejakeun ka bapak ye, ka abah bejakeun bangor cenah gitu. Jakun tuh tete cenah bangor bejakeun. Nah, gitu jadi pundung. Bejakeun ka Fir'aun cenah. Karena Raja Fir'aun. Akhirnya sampailah kabar itu kepada telinga Raja Fir'aun. Oh, ternyata pembantu saya tidak iman kepada saya. Panggil akhirnya. Dipanggil, ternyata ditanya, hei Masito, apakah kamu punya Tuhan selain saya? Maaf Raja, saya mempunyai keyakinan sendiri. Bahkan Tuhan saya itu adalah Tuhan kamu juga, Tuhan Raja juga. Akhirnya cek Raja Fir'aun teh dibujuk, dirayu supaya ikut kembali kepada ajaran Raja Fir'aun. Farawada al-mar'ata wa zawjaha ayyarji'a an dinihim. Dibujuk supaya dia dan perempuan tadi kembali lagi kepada ajaran Raja Fir'aun, itu tidak mau. Akhirnya, kalau misalkan kamu tidak mau ikut dengan ajaran saya, maka akan saya bunuh dengan keluarga kamu. Jadi perempuan yang menyisir rambutnya putri Raja Fir'aun itu mempunyai 2 anak yang masih kecil, yang masih menyusui, dan suaminya. Akhirnya dihukum, mangga. Cek perempuan tersebut. Akhirnya ambilkan wajan yang besar, badak teh. Akhirnya dipanaskan menggunakan minyak. Kila dicapkan, digodong. Nah, cek Raja Fir'aun teh. Perintah sekarang nyemplung. Jadi itu dibalangkeun ku Raja Fir'aun ante suruh nyemplung. Pinteran nu suruh nyemplung pertama teh suamina heula. Plung. Langsung kegedebukan aja ngojay atau raut teh di kuasa TV aya nih. Jalma atraksi makin nyak dan nyak goreng raut. Ngegoreng pakai lemun. Nah, setelah itu anaknya nuduhan teh anu masih leutik. Tujuannya supaya perempuan itu apal dan merasa kesedihan yang sangat mendalam. Jadi apal anaknya digoreng. Jadi lain si Masito heula ai anakna heula. Dengan tujuan supaya nanti perempuan tersebut tahu, oh, kalau misalkan abdi teu iman teh, ka Raja Fir'aun bakal kieu. Biiznillah, tadina perempuan tersebut ini akan berubah. Aduh, mungkin karunya. Sampai hatta balagau asghara rodiin fihim. Sampai mau dicemplungkan anak anu pangletikna, anu masih nyusu keneh. Can bisa nanaon. Akhirnya dengan kuasa Allah itu si bayi teh nyarios, ya Umma, Mama, ulah sieun sok nyemplungkeun awaknya lira, fa innaki alal haqqi, anjeun bener-bener aya di jalan yang bener. Akhirnya nyemplung sadaya. Nah, semua keluarga itu mati. Nah, eta teh anu ngajadikeun Nabi Muhammad mencium aroma wangi Siti Masito karena dia tetap memegang teguh pada ajaran agama Islam walaupun diancam oleh Raja Fir'aun bahkan sampai dibunuh. Maka di sini watakalama fil mahdi. Di sini terangkan bahwasanya dalam sejarah ada 4 bayi yang masih dalam fil mahdi,
dina Aisyah anu bisa ngomong aya opat. Nu kahiji bayina masyitoh teh anu tadi nyarios kahiji eta. Kedua wasyahidu Yusuf bayi yang bersaksi tentang Nabi Yusuf. Pan kapungkur teh Nabi Yusuf teh itu pernah di kagumi atau dipikara sepuh ibu angkatna akhirnya